langkung tipayun simkuring nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atbat tabi'in al mukarramun, para alimil ulama, para habaib, bil khusus Habib putra daripada almarhum Habib Umar Condet, ialah al-alim al-alamah Habib Salim yang telah berada di tengah-tengah kita, yang sebentar lagi insyaallah akan memberikan petuah-petuah kesejukan batin untuk kita. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah Habib Abdurrahman Al-Hirid yang sudah tidak asing lagi di Kabupaten Tangerang. Yang ketiga adalah Habib Ingwan Kula ieu mah purukutut Habib Abdul Razak. Mudah-mudahan para habaib yang lainnya yang hadir walaupun tidak ke depan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oge para kiai, para ulama Tangerang, sekabupaten Tangerang khususna umumna, seprovinsi Banten bil khusus ka Kiai Haji Turmuzi anu anjeunna rada kurang sehat, kamari ieu mah eueuh soraan hayang kawin deui meureun nganu kolotna galak itu jadi lantaran dicarekan kuno kolot keluar sora deui. Alhamdulillahirabbil alamin geus memberikan manakibna ka urang para qori anu